Sewu nuhun laksa ketika bingahan kahaturkeun ka sesepuh panganten pameget anu parantos ngetrukeun tukusan kolbu negrakeun tungkeban rasa anu sakitu mundelna parantos kasaksen ku urang sadayana. Sakeser daun satangkal sakeupeul sareng bungkusna nyanggakeun panganten kalayan cacanakanana malih ditampih ku geurentes asih neda mileulheungkeun tuang putri dek dipetik dipimilik dipajang dina jambangan didamel jimat pariti. Gunung luhur aya tutugan ku jangkungna sagara mayat paklir tanpa tepi ku legana bawi raos pribumi mah tiasa langkung ti kitu bingah kagiri-giri bingah ammar watasuta simkuring mungsa ukur dharma teuwasa panjang cerita mangga kanggo ngawalerna atama atanapi kanggo nampina disanggakeun wae ka sesepuh ti kulawarga panganten istri kersana Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Aceng Ali waktos sinareng tempat disanggakeun ka anjeunna kanggo biantara.